Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zidna ilman ya muyassiru yassir ya mudabbiru dabbir ya musahhilu sahhil. Sahil alaina kulla asir, sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadir. Ya kathirun nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdian bila mithal, falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi thayyibin at-tahirin salata ahli samawati wal ardhin fi kulli lamhatin wa nafasin bi dawami mulkillahi rabbil 'alamin. Wa ajri ya maulana khafiyya lutfika khafiyya fi amri wa amrina wa amrin nahdiyyin wal muslimin wajma' baini wa baina habibika al-mustafa kama jama'ta baina ruhi wa nafsi dhahira wa batina yaqta wa manama ya rabbal alamin. Kaf ha ya ain sad amin ain sin qaf badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Umshur wa fad wa ayyid nahdatal watan fil alamin. Amin amin bil babuthi rahmatan lil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya rabbi ya ilahi wa sayyidi wa maulaya wa saqqati wa rujai bi jahi nabika mustafa wa rasulika al-murtada. Tahhir qulubana min kulli wasfi wa 'induna an musyahadatika wa mahabbatika. Wa amitna ala sunnati wa jama'ati wa syauqi ila liqa'ika ya jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa fil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Alaya manana wallahu a'lam bi haqiqatil murad lafdhan wa ma'na iroban. Wa sahhabil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'il ya Rasulullah ayyul a'mal afdal. Fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taratan as-salatu fi awwal waqtiha wa taratan as-sadaqah wa taratan as-siyam wa taratan al-jihadu fi sabilillah wa taratan birrul walidain. Al-hadis sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal masyayikh, para guru, para ajengan, tokoh masyarakat wabil khusus sesepuh di pondok pesantren Al-Wusta kesanaakan dekantun para syekh namu karom, para guru, para ajengan nodongkap kilo keplingi ketika sadayana Rupina mualafis sebutan satu persatu. Mudah-mudahan para guru, para ajengan, tokoh masyarakat, panutan orang saya akhir zaman selalu sehat walafiat, panjang yuswa, barokah ilmu, barokah rezeki,
biasanya nak masyarakat kajian pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tegakantun masyarakat sepuh miwah anong isi maupun pamegat dari aparat nak mual hadir di kangnya. Jangan ditegur ke komandan. Hari hirup kaikat esok itu kan. Hirup kaikat sok pabali. Secara ajengan kiai netral kuma geger. Seperti di Kecamatan Tijati, Kecamatan Erupanak, ada etapakna kan. Kaji ulah nentang ke pemerintah, ulah ngariweukeun, ulah komen, aya kahayang maderolekan rajaban muludan nu penting kompak sararea. Intina kuncina tanggung jawab sararea kompak sadayana ketika pertanggungjawaban ulah diceneukeun. Ieu mah di mana-mana kan lolobana mah jelema teh nyeuleutkeun da ajengan nu narimbuk-narimbuk. Ketika jalmi tanggung jawab sareng komitmen sadayana tanggung jawab kana agama sakuman bicana ku para guru Ahlus Sunnah wal Jamaah moal. Amin. Berapa masker dipake katanya. Mata awet kan itu. Masker. Boro-boro jelema jeung kiai di masker. Nebangala. Beberewekan wae maskeran ku cangcut pamajikan. Awet. Oh mau jelema mah ajengan akan simkuring ada izin mun tuang jeung kasepuhan pan badak teuing menyaki gede-gede teuing. Ari leutik teuing pan nongkrong gratis kan nyanggung sabaraha itu. Intina mudah-mudahan hiji aktivitas urang sadayana dicanak ti para guru, penting urang guru nu dicanak ku para guru dijalankeun ku para guru ditutupkeun ku urang sadayana tapi kadek kiamah rajet mudah-mudahan sing terus berjalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum sadayana, sok bingung. Ngaos payunan sepuh, payunan ajengan, payunan kasepuhan bingung kan. Bener-bener kori Kang Samsul, biasanya Kang Samsul. Abdi mah terangkan Kang Ute, apa namanya asli? Apa teh Kang Ute, saya kita nu kori Kang Ute, Kang Samsul, juga teh Kang Ute. Efeknya Kang Ute teh garis deng teh Kang Samsul, ya. Tapi apa yang bener, masya Allah. Jika abdi ada diborong ceramah osok, kori osok, bangun teh nyelek bener, pinter ya sana. Ajengan, alhamdulillah tak itu kan unggulna didikan pesantren. Budak masantren sekolah tepat lepas tuh remeh jangan ngaceleng deui geus dahar. Iya senaroskeun ge jangan dahar. Ketika didikan pesantren salaf, nu aya dimanapun ayatna. Ketika mulang ke masyarakat, hasil jerih payah capek konaat balangsak di kobong menang doa tinu jadi guru. Di pesantren balik ke masyarakat sekolah bisa nyieun kan di pesantren. Santri jebolan pesantren balik ke masyarakat sekolah bisa nyieun. Maka jadi mui gampang di pesantren. Eta barokah dunia. Bisnis jadi bos lege. Tapi lamun jalmi sekolah hungkul mau bisa nyieun pesantren moal. Leres. Lamun jelema sekolah hungkul di SD, SMP terus tapi di pesantren mau bisa nyieun kobongkang. Mau diangkat jadi mui, mau diangkat jadi naon. Tapi dibilang di pesantren menang barokah ti guru, komo getol otak halus, pesantren bisa nyieun. Sakola make nyieun sekolah. Make noko, seueur kan rencangan abdi geus naroskeun nya. Make jadi bos. Padahal jurumiah teh nyambung kan di kopong teh. Surah wa aqsamuhu wa isnab bayani teh pabaliut. Hampura ada abdi mah keur patel sologan ya kasepuhan hungkul. Jurumiah jeung asak yakulu mah fondasi pan awal. Nyurah wa aqsamuhu wa isnab bayani. Alwau papasihiyatun jeung bangsana teu nyambung tapi balik ka masyarakat menang jadi bos loba duitna. Artosna itu sebagian ciri barokah guru di pesantren. Termasuk urang cenah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji abdi niat silaturahmi ka pekerjaan akan dieu termasuk kepala ajengan para kasepuhan para guru. Nomor kaduana da ari Teluk Agung nanti kapungkur nu apaleun menyahoeun. Teluk Agung mah metode teh dua rupa ngaos teh kan. Nya sami di pesantren sanes ge. Hiji metode balagan guru maca murid ngadengekeun balagan disebutna. Kan genah guru ngabamblang murid mah kan genah kan nya.
ngajai mata begitu mukim teh pas maneh ngawuruk santri harees hukum karma jangan nih guru keur ngabamblam ngaji teh karena rieuh mustalito rieuh rohbiyah munasahah aqdariyah rieuh santri mah sengeunahna kita teh berpulau seribu kalau mang santri nu penting balik mah bisa nyenangnya gitu baik. Sistem balagan guru maca murid ngupingkeun itu balagan. Ngan cek abdi di pesantren salaf lamun sistem selalu sistem balagan lolobana guru nu pinter murid ada belek. Namun sebabna lamun di pesantren salaf selalu ngageunkeun balagan. Gegedena minterkeun guru santri mah ada ja asup lieur. Nya turuh nyejalnya. Tuh bener. Beres itu majlis, mana HP dewek. Bikin status gayang ditolak tuh. Tolaknya status. Doana ibadah cing soleh kan 3 bulan deh cenah ada dina hijrah kayaknya. Nya kudu salatna ge. Keburangan salat subuh komporong rumah. Upami ku abdi telusuri kan ditelusuri pesantren salaf upami pendidikan pesantren salaf terutama bawahan keneh menengah ke bawah murid-murid alif lamun selalu ngageungkeun balagan guru maca murid ngadengekeun lolobana guru semakin pinter otak murid teu kaasupan itu sistem balagan guru mah letah beuki leueur kaasah masalah beuki apal ari murid nu hees, nu pulang anting kiih, nu modal dan lieur teh eta. Nya, nyamangnya. Aku lagi jujur. Lamun jujur pemajikan geulis. Kadua sistem sorogan. Upami sistem sorogan guru di murid maca ku guru dipetel disebutna setoran. Surah guru dedekun komotruk agung di zaman Mamah Haji Mukhtar. Galuh putra menjadi Abuya genep Abuya Misbahul Munir Karang Asem benten ibu kedua Abuya Badri Taluk Agung kata Abuya kabeh kamunya ada anak kurang dia naon Pak Abuya Mustaqur Buaya sebenarnya aya Abuya ge aya loba jangot panjang karang hideung dengan karpet teh min asari sujud min asari karpet geus rok teh aya nu kitu. Aya disebut Abuya ngan ulah salah ngan mustaqun ngal buaya teu nyari di nya saparawan. Eta Abuya sarua. Mustaqun ngal buaya. Parasitik ya. Upami sistem sorogan itu lebih gaya. Janten otak murid dijejel heula, jadi pikun, jadi sakur-sakur terus diapalkeun. Sanggeus ngapalkeun asup, subuh setor ka guru disebut sorogan. Guru ngadengekeun murid maca, tapi efektif maca. Mata abdi mah sok seseueurna nyanak nu kadua. Hiji. Naon tadi? Sorogan. Janten para guru nuju mupingkeun keur dipetel ieu teh kan, keur dipetel ku kasepuhan, kurang putih kasepuhan teu kringit. Pangmetelkeun we artinya ieu niat dipetel niat sorogan. Margina ari sana sorogan awas sok bid'ah mangsa teh. Naon ngaji kitu bid'ah teh naon bid'ah teh? Sistem sorogan di zaman Rasul terus ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyauran ke Imam Abdullah bin Mas'ud. Upami maca Abdullah bin Mas'ud kan iya satu sahabat, seorang sahabat figur gagah luar biasa. Prinsip hidupnya sigar tengah Abdullah bin Mas'ud. Ketika terjadi polemik di Islam, terjadi perang antara Sayyidina Muawiyah sareng Sayyidina Ali, 30.000 baik. Terjadi perang Sayyidina Muawiyah sareng Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah sahabat Rasul pintar gagah soleh panglima angkatan laut. Sayyidina Ali sahabat Rasul Allah Rasul minantu Rasul tapi adik din Allah tapi adik Rasul. Terjadilah perang sareng Muawiyah, paham ahli sunnah wal jamaah di tengah. Sayyidina Muawiyah bener, Sayyidina Ali leres. Namun margina Sayyidina Muawiyah seorang mujtahid, Sayyidina Ali seorang mujtahid. Cek hadis Rasul, idza jtahada mujtahidun
Fa'asoba fi ijtihadihi falahu ajroni wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Pangomeankeun bari sanomun santinya. Dina naon bapakna ge sok apal mudah beres kudu dia dengan ari di kolong kan sok kada kasima. Oh mau di kolong kumanohara kasima. Udah satu. Sakhayu. Seorang mujtahid di mana ijtihad dina pendapatna ijtihadna bener maka menang dua ganjaran. Hiji ganjaran tina ijtihadna, kedua ganjaran tina benerna. Wa idza akhta'a seorang mujtahid ijtihad dina pendapatna tuluy ijtihadna salah. Falahu ajrun wahidun, menang ganjaran hiji ganjaran tina ijtihadna, tina salahna mah teu disiksa. Nah kitu mujtahid. Urang rek jadi mujtahid naon maneh. Paling amanah mujtahid kieu we urang mujtahid ijtihad bedana kopi jeung susu. Di ditu udah tadi serame kan. Aing mah kopi mung susu, aing mah hayang susu, dur dalah parebut kopi jeung susu. Cek abdi emang kan sakurieueuh dasar warwa keneh kopi jeung susu ge bedana mah saeutik. Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah nu hideung teh hulu nah hungkul. Tah eta mah ijtihad urang. Mulai ijtihadna hukum geus cabrul jelema teh. Ketika terjadi ngabaca sejarah salib, Sayyidina Ali di satu pihak, hasil ijtihad perang Sayyidina Muawiyah, gencatan senjata, didinya terjadi jalmi. Aya firqah Khawarij, aya firqah Syiah, aya firqah Sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Sapali jelma Ali nu bener mah, Muawiyah teu balik, Syiah disebutna. Syiah teh syukur kan. Da urang lamun teu apal mah ternyaho kana tetenya. Lamun hayang ngatur Syiah kudu apal judul Syiah nakula. Syiah teh rupa-rupa. Aya Syiah mukafiroh, aya Syiah ghair mukafiroh heula masyarakatna eta. Nu cinta ka Sayyidina Ali disebut Syiah Muawiyah teu balae kudu dibunuh cenah Muawiyah. Nya beulah pro ka Ali izin ka Muawiyah. Syiah disebut. Aya nu ikro ka Sayyid Muawiyah izin ka Ali. Muawiyah nu bener mah Ali teu balik. Aya jalmi teh nu parah, Muawiyah teu ecrog, Ali teu balik cenah kitu geuna. Mending saululu acan cenah kitu. Mata kurang bunuh Ali paehan, Muawiyah paehan itu kaum Khawarij disebutna. Mata rata-rata gaya Khawarij tika pungkur sampai kiwari kajian teuing salah asal milu pasti dibela Khawarij. Kajian teuing bener lamun teu milu dihantem, itu Khawarij. Itu gaya Khawarij. Padahal ahli ulama ahli sunnah wal jamaah anu bener we, anu bener jeung aturan kajian teu milu dukung. Kajian teuing milu ka urang ari salah nya naon? Mucumbungkeun disebutna cek kolot nangkep mawa nya bahasa kolot genah ini kata kolot. Ketika sahabat bingung, akhirnya seluruh sahabat dongkap ke Abdullah bin Mas'ud. Dia keur ngabasolgan gitu nya kannya. Jadi mengkol tadinya. Tengahnya sih ada abdi mah terima kaset kan hampuranya mana nu ingatna. Cek Abdullah bin Mas'ud ketika sahabat naros Abdullah bin Mas'ud kumaha prinsip urang sawareh kieu ieu kumaha riweuh. Ieu terjadi awas keur padoman ahli sunnah wal jamaah. Kumaha cenah sawareh pro ka Ali izin ka Muawiyah sawareh pro ka Muawiyah izin ka Ali. Nu ekstrim mah Ali salah Muawiyah salah. Cek sahabat kudu kumaha cenah Abdullah bin Mas'ud da anjeunna sahabat terpilih Rasul ahli rahasia di Rasul. Walran Abdullah bin Mas'ud siloka bahasana al-uklu ma'al muawiyati dasimun wasolatu khalfal ali qawimun. Perlu di barisannya jangan khobartenya munya disukunkeun kos diwakofkeun eta maneh masuk kitu urang masuk bogah ka santri teh tapi rasa al-uklu ma'al muawiyati dasimun wassolatu khalfal ali qawimun. Nyalamun disajakeun mah disukunkeun saja lin waqafkan dina nasarna. Aya saja urang ngaji ieu saja tikudak sakolana sajak. Al-uklu ma'al muawiyati dasim wassolatu khalfal ali qawim wal qu'udu ala hadhil halati salim. Sigar tengah.
Saur saina Abdullah bin Mas'ud amang sahabat wa akan kieu ari prinsip abdi mah. Abdi mah jeung Muawiyah sok ngahiji ngan dina dahar hungkul. Al-uklu mal Muawiyah fidasin urang mah lamun beuteung lapar cek cenah Muawiyah. Cek cenah Abdullah bin Mas'ud dahar teh sok di Muawiyah. Sabab Muawiyah mah jelema loba harta, loba duit, ngeunah jeung Muawiyah mah loba deungeuna dasimun matak balik ke montok. Ari ibadah sok jinsa wa sholatu khalfal ali qawin ari salatna abdi mah sok ngamamun ka cenah ali. Janten ieu ulama tidak pungkut jeli kan. Jadi ketika nurut rezeki ka Muawiyah, ketika ibadah mah jeung ali, tah mata konggeuleuh ka kiai awal. Pinter kiai. Monya cenah kiai apik narima duit teu para rubuh teh. Heulah kiai mah loba elmuna. Duit dicuri tarima. Naon keur maraban juri deui. Nya moal duit teu perlu itu duit teh halal henteu, al-halal bayin wal haram bayin itu halal henteu. Haram teh jelas, sok ditarima daripada fitnah teu gunakeun barang teu uguh deui. Nyen WC, nyen jalan tadi duit dikeuna. Mari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau lamun dahar sareng sak Muawiyah, mari dahar jeung Muawiyah mah jelema beunghar sahabat kaya nyeunah dahar teh. Tapi lamun ibadah kaula mah sok tukangeun ngamamun Sayyidina Ali. Wa sholat khalfal ali qawin kaula mah ibadahna sok sun Ali. Wal qu'udu ala hadhil halati salimun. Saur Abdullah bin Mas'ud wal qu'ud. Tah keur ngaji sulam teh jang. Ai kubur mah diuk sanes. Kong ada yang mudu kumudan. Sulasi mujarab bab sari gimana? Sulasi mujarab babka apilu. Mau tadi lagi kan? Tapi pura segatan di itu segatannya di baru-baru ngapal. Mau tadi lagi kan? Lajimna kunaon? Para buat lajimna. Nah, iya. Nah, iya. Tadi huruf jar kunaon lajimna? Bagoy PR. Apunten para guru abdi tinggal Imam Santri, saprosot di Imam Santri. Oh, di mana-mana geus saprosot. Aya mu balik teh ngadat di urang ku santri itu. Urang sok bunga prosot di santri mah. Prosot teh perih ning mere teh bisa nyamangnya. Teh prosot neta, prosot nita ka santri mah. Wal qu'udu lajim majum. Asal makna majum wal qu'udu lan utawi lungguh. Makna lajim prinsip hidup. Lajim diman wal qu'udu ala hadil halati salim prinsip hidup kaula nyicingan dina prinsip insyaallah mata selamat umat kajaga tina perpecahan mari ka Muawiyah lebet kasenali lebet itu Abdullah bin Mas nu nyanak paham ahli sunnah wal jamaah kadina mah disebut NU naon NU teh ibaratul manhut potong lebar nurut kudu dah baru pak baru pak itu mamang deh temannya. Abdullah bin Mas'ud dipanggil ke Rasulullah bab sorogan keneh mangkeun babadaknya. Saur Rasulullah ya Abdullah bin Mas'ud ta'al. Abdullah bin Mas'ud kali sakedeut. Hapunten mak sakedapnya ini mang santri heula. Abdullah bin Mas'ud kadieu na'am ya Rasulullah. Mohon mangga aya naon Rasul? Saur Rasulullah akri alayyal Qur'an. Coba kaula pangmacakeun Qur'an, hareupeun kaula hayang ngadengikeun Qur'an dibaca ku sumut maneh. Tah qori onan teh dalil loba. Yo bi ahe menang qori cenah teh kang uteh meureun sebul. Onan qori. Peurening urang modal masanten henteu, modal henteu. Pas qori ge amang padrajat soalnya. Ieu mah pas qori ditarik sorat teh ku gini eta sorat terus anjing dipalengpeng. Duit. Budak abdi keur hees kan gudang. Aya ditu, diduitan. Lewe udah. Saur Kanjeng Rasul akri alayal Quran Abdul bin Mas'ud coba kaula pangmacakeun Quran. Aing hayang ngadenge Quran dibaca kemana. Saur Abdullah bin Mas'ud Rasul pan Quran abdi teh kanjeng Quran teh. Ilmu abdi ti kanjeng Quran katal ti kanjeng naon ti kanjeng
Cek Rasul aing hayang ngadenge ti sumut sia geus katalar tu aing kabeh ge. Tah itu disebut dalil sorok. Awas ulah kieu teregur urang ngadengkeun urang ge cenah belet urang nu pintareun ge jamang santri teh nu sorokan guru. Oleh itu kang geus naroskeun nya kumaha abdi we. Da teuing dari onang siakan. Aya ajengan rek ngadek minantu. Narik minantu ke santri man, nya ajengan minantu lin santri. Santri ajengan mah. Alus sama anak didik urang minantu teh. Namun margina anak didik urang katingali ti leutikna, otakna, parencungna. Katingali sagarupana. Apa? Gemulna hanya hoan. Beukianana ngajahat sabuna apalun guru mah kabeh. Matak saya nak itu matak tradisi Teluk Agung ketika kumpul di zaman mama putra murid jadi terus dicek satu persatu unggal puting di tempoan unggal puting jadi nyatara kacing salang teuing mah hari kitu. Ya Allah Rabbana Karim tadi teh ya begitu piminantueun santri coba jam cenah papa hayang ngadengikeun memeh kawin teh. Begitu eta pimpinan santri naik kana panggung rek minuan nyekel mie pimnya tawaleun ajengan nyingkir heula. Kunaon cetekan make nyingkir pan hayang ngadengkeun piminantueun lain panna nyingkir hiji urang nu ngadengkeun dakwah jeung ngajina minantu. Lamun urang ngadengkeun ngajina minantu berarti urang teh jadi murid minantu. Sakecap ilmu kadenge tina sungut batur berarti batur nu ngomong teh eta guru berarti aing ke guru ka minantu. Astaga, nyindir ngadengkeun ngaji minantu. Atuh cek abdi teh kangpan ebab sorogan sok model. Hitung-hitung minantu di hotel sorogan ku akang sok model jadi matak sorogan geunah kali teh kaya gede-gede. Ngerab di kobong teu beunang ku ayat kursi, ngerab bismillah cager juri ge. Ku ngerab. Ayat kursi teu meunang teu tapakan. Nah, samarupan aku teh. Bismillahirrahmanirrahim jan aslin di anu ya tuh wah cager juri ge. Ba nage ditarik era batu sahurut gini. Sorogan luar biasa sanad di Rasulullah. Mata pendidikan pesantren terus jelas di sini. Salah soleh. Satrasna kaum dangu sadayana hiji cepeng prinsip Imam Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Muawiyah hormat jeung ngadukung Sayyidina Ali hormat jeung ngadukung maksana supaya terjadi persatuan di kesatuan. Nama sosial dengan kompor di mana-mana. Itu colok dodor parsial. Hari ajengan seperti koneksi lah. Nya abdi di tukang abdi sok ngabuntutan. Cedekan ieu geus akhir zaman teh kumaha. Dibungkut akhirnya dagang tali we urang mata dagang kulkas tante isen di rumah teh ngan eta lamun di Jumat teh pati jelema sirah teh jelema teh sok ngagobreukeun ilmu kiai diukur suganda nanyakeun masalah ngacaukeun lamun bae da eta mah kaya kembali itu adalah patokan Abdullah bin Mas'ud kasebat jauh saya dibuntut sadayana insyaallah kekuatan agama bisa dipertahankan sampai akhir zaman amin ya Allah. Kedua, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nyarios ieu terus kabaca ku anjeunna kehidupan dunia terus kabaca. Sekian ribu tahun kapain terus kabaca ku Imam Muhammad bin Al-Ghazali. Waktu Imam Ghazali jatuh Islam kan. Hujjah agama Islam Imam Ghazali keur waktos Kanjeng Rasul Mi'raj papenak jeung Nabi Musa terus papenak jeung Nabi Musa teh kang ngadegdeg ku Rasul teh. Pangna ngadegdeg boro-boro jeung Muhammad jeung umat Muhammad nage Imam Ghazali aing kateter. Juga kitu Imam Ghazali mah. Saur Imam Ghazali ngabaca urang ayeuna hidup. Siutnya kangnya komo kamari petani, berak hesenya. Oh, begitu liur petani biasana 2 hektar. Seberakan akhir patope hese berak. Pas panen ku bebeluk dingin jarocong. Meureun eta kunut najilah atuh. Kunut najilah. Terus-terusan walau Jumatan ti ulama sosan salat Jumat. Wa inji patas misal musallin. Ya Allah cek Imam Ghazali terus kabaca.
Mamin ahadin minkum illa lahu muhibbun wa mubghidun. Gambaran Imam Ghazali. Saur Imam Muhammad bin Muhammad Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pangkat nateh mujtahid madhab di bawah mujtahid mutlak. Nyariosna kieu saur Imam Ghazali mamin ahadin minkum. Tepati-pati seorang maneh di antara maneh kabeh hirup di alam dunia komo dahir zaman seperti ayeuna. Tepati-pati hiji di antara maneh kabeh nu hirup di akhir zaman, boro-boro di akhir zaman di zaman Imam Ghazali ge illa lahu muhibbun wa mubghidun. Jelma ketika hirup naon pun aktivitasna rek ajengan, rek kiai, rek pengusaha, rek petani, pegawai negeri, PNS, illa lahu muhibbun wa mubghidun. Aya nu resepkeun, aya nu hiji, teh di mana-mana kitu. Sok mau sugan ieu mah ada Abu Yogogo, Abu Anidom kabeh pro moal kitu. Itu teh sunatullah. Illa lahu muhibbun wa mubghidun. Pemerintah anu pro nu kontra, ajengan nu pro jeung kontra, ustaz nu pro jeung kontra. Da di Imas teh sarua, anu resepkeun ka di Imas teh. Urang resep ku bawelna ka di Imas teh. Itu kaliman. Eta cenah bulan puasa sedih siaran kutu menang tilu jelema salemur diomongkeun. Oh, bebeakan. Resep urang ku bawelna. Anu resep ku bawelna anu resepkeun illa lahu muhibbun wa mubghidun. Pasti anu resep anu pro jeung kontra. Apakah urang rek terbuai kudu pro, apakah urang rek terbuai kudu kontra? Hapunten Kang. Ketika nu pro ka urang hate teu marasa guna. Ketika jalma ijin ka urang hate teu marasa leutik hate. Lamun urang ketika anu ngadukung ka urang bunga bebeakan ketika urang pro-proan hate urang can hati beres. Ketika jalma ijidun ka urang terus-terusan tapi urang terbuai ku kaijidan eta jalma ketika urang pesimis leutik hate punung jadi kiyaina can beres. Illa lahu muhibbun wa mubghidun pasti anu pro jeung kontra kan terjadi di zaman ayeuna. Maka kabeh sok ngobrol sepuh sana rencangan para kiai ngora di mana-mana kasepuan terus raya. Mama Nahrawi Tanah Baru ulama besar Afik luar biasa Bogor Barat jamaah Ahmad jamaah sholawat 20.000 lebih wah penuh kalau itu pakai speaker aspek di sini dah habis kita pakai speaker ini pakai samping jalan riweuheun bae cek guru teh itu akan pasekon ditaroskan keun ka mana urang ngaji bisa berteuing lah lengkap kabeh Haulatul Agung Pentul Agung Sokrane pengawasan Arifun Guru Tiwarodoyong Tipasekon Kang Haji Deden Almarhum Almarhum